anjir. Naon sih? Lalaki mah pakai topeng dan Ih ganteng juga David Beckham mah lewat, Justin Bieber lewat anjir. aja meren ih. Butanya. Tuh enggak mau kasih ke itu. Ih. Buru break. Ganteng buru break. Ih. Waduh. Wah, apa lagi ya? Capek. Bisa, kemananya? Jonet balik capek. Ramai budak teh. Balik lah orang kita. Kurang ngaliwat kali menangian ulah kenal oge di Libanon ieu mah. kieu nih mah suka-suketan acang Kanyaung mana? Sia malingnya. bangsat sama bangsa Blog sia maling dalam aing. bangsat asalnya bangsat hayam nu aing mah. Asli, sumpah lain. Lain, lain. Lain nih, lain bangsa tuh orang mah. Ganteng goblok. Lain. Sia ieu tah. Sia ieu urang. Bisa dijelaskan ya non. Sia tong ngabela nu salah, Sep. Salah non emang salah. Iya maling. Make jumaling. Amang inget tuh ya saha. Emang salah eta? Si Brian amang nu baheula keleutik oleh-oleho. Heeh. Si Brian geuting. Anu baheula labu kana sumur. Eta. Kan make bener ieu. Ya. Setting. Pantesan ganteng. Bukan mantap pakai Brian. Ampun Brian. Siap. Kemana wae atuh maneh teh? Di kota, baik di kota orang teh mang euy. Gara-gara sia. Itu mah dikituan jadi juga maling. Kan diberi ke awewe, duaan. Kalau lumpat we diberi. Kemarin kita diberi kue pawewe karunya. Hampurannya. Siap. Menarik murah kelai teh. Udah ka imah. Hayu, siap kurang ngopi. Aya semen. Semen. Oke. Ayo. Lewat. Tadi gue aya urang. Mama nih kebugan. Nya. Saya di Nu kamari, Ribin. dewe. Kemana dekat rasa gancang deh. Hari itu mana? Belum. Ya udah. Salaman. Mana dah aku bangun tekan-tekan yang teuing aing mah. Di ditu mola, di ditu. Di kamari ya capek nya ulah lompatan ge teh. Bisa orang beli es yuk. Ayo ditu. Ditu ah. Langit bae.
boga bapak atuh da ka mana deui. Budak yang jajan wae entung jajan wae atuh Dede mah teu da geus teu kuat. Hantem jajan wae mah kontrakan teh nih, Ban. Dikasih pisan. Geus mau balik deui wae ya Mas. Buru kumaha tuh? Buru kan ini teh. Jauh aja bapak maneh mah. Ih, boga budak nage pantar ki. Dasar boga indung deh tekaop teh nu ganteng. Ngakeun wae ka anak teh. Hei, ini tuh tadi mah ini terakhir ini. Baturanana eta nu kasep lagi. Kela nuhun itu. Naon? Ya, urang mah kebedaan. Eta kasep ih pokona mah baturan maneh, pokona mah urang mah kabaturan maneh. Kembe urang mah kajen nyeraikeun salaki urang bae. Mama rencongnya dengekeun lah. Mama bencong ieu mah. Urang si Brian emang kasep tapi hayang nganyaho. Hayang nyaho naon? Da kasep kitu ek naon nu kudu dinyaho Brian teh. teh tunangan. Bukan nyerek tunangan boromat nyeraikeun salaki. Kasep. Ih, Katakan geus uruskeun salaki jeung budak. geus aing mah mending kana ngabrik budak daripada ngabrik kitu mah boga balik. tunangan kitu mah. Aduh. Capek aduh jadi jamaah kasep teh bener. Capek aduh. Sep, Geus aman ini mah. Aman? Aman ini mah. Aing mah Capek teh. capek. Balik deui gitu aing ke kotanya. Balik deui gitu ke kota urang. Si alus nama balik di kota tapi mah di kampung sono kene. Ya, tapi aing capek, Sep. Capek. Bisa ya nih wae. Rumah tuh. Aing mah bisa ya nih wae. Rumah dua ya. Sep. Sep. Cuek awet tuh, Sep. Eunya euy. Penasaran tuh maneh. Geus ya aing mah anjing. Ek dibreak mah. Sep. Euy. Naon? Eta mah awet teh biasa-biasa sia nempo urang teh. Wah, mah teh eta saha? Saha eta kitu? Eta teh nu basa kurang dicaritakeun teh ya. Geus saha galapor deui. Si Angel teh ya. Si Angel bener. Eta. Aduh. Ih, Hade tuh. Sep. Aing mah sok bogoh bener. Kana tiis kitu mah. Hayang. Hayang euy. Buru kurang di baturan kali. Asli teh, Sep. Asli buru-buru. Heuh, mana teh nyaho teu? Naon? Si Brian teh ya, ieu. Apa sebenarnya? Heeh. Terus? Jadi si eta teh, si Brian teh. Si ieu teh. Hayang ngobrol jeung maneh. Ngobrol naon? Teuing, hayang empat mata di gua tadi tuh ngobrol. Ayo atuh coba ngobrolna di situ. Ngobrol, bae orang depan ini. Kamu Angel kan? Iya. Kamu tahu nggak sama aku? Tahu. Bener. Emang sih. Kamu ganteng, cewek mana sih yang gak mau sama kamu tapi bagi aku biasa aja. Justru itu aku jadi apa ya sama kamu gitu punya perasaan lah gitu. Perasaan apa? Ya perasaan gimana ya beda kalau sama cewek-cewek yang lain terus ngikutin kok kamu dingin banget. Pengalamannya gimana? Gini aja ya sekarang mah Brian mau to the point aja tapi tunggu bentar. Nggak usah lama-lama. Brian mau nyatain aja sama Angel mau nggak jadi pacar Brian. Soalnya udah gimana gitu walaupun baru sebentar melihat kamu atau dekat sama kamu tapi udah gimana ya hatinya. Jawabannya gimana tuh Angel? Gimana atau Angel diterima ya? Sep!
Non. Non. Lu bener goblok. Asli saya. Berhasil. Guys, nama orang kayak duit seetik. Bisa erek jajan ya mah. Oh, PJ cari tanah. Orang jadian ini. Bae orang ini. Bos, Nun nya. hampura ya. Bae. Ya. Parah dasar geus bola ka. Ayo Beb. Udah aku mah kalau kamu udah jadian sama aku gak mau kamu kejar-kejar cewek-cewek lain lagi. Oke. Ya udah aku mau bikin pengumuman sama cewek-cewek di sini, oke? Oi. Go. Cewek-cewek, sini dong. Aku mau bikin pengumuman. Oi. Kumpul. Sabar ya. Enon, anjing hadis sih. Angel, ih. Eh, Nah, make jadi si eta. Iya, naon? Tong ningali ieu tante-tantena dia ieu mah geolanana. Hei, cer, tirtil. Apa itu deh ibu-ibu gajol? Masih cantikan aku. Sekarang dia jadi pacar aku. Munafik gila. ngomong Sosokan, ih, masih kena geus urang ge. Ye, tong ningali kolotna ieu mah tante-tante oge ngeunah geolanana. Nu kitu mah. Luarna juga nu heueuh da jerona mah rangsak. tenang. Brian, erek bikin pengumuman. Pengumuman naon itu teh? Iya si Angel udah jadi pacar Brian. Maksudnya Tenang. Nu bener. Asli benar lain bohong. Sok, coba. Apa tuh? Si eta teh ngomong lagi embung sebogoh kamu naon mana cenah teu asep biasa aja. Enak dibogohan naon maksudnya. heeh, itu sangka pisan dasar awewe teh so cantik teh ngaran. Ieu menikahna urang pugu-pugu paribasana kolot oge ngeunah geolanana eta mah ajrona ge eueuna naonan. Sangka ngomong nih pengkhianat kok. Yang kecewa. Pokokna mah Udah ya. Semuanya mau cabut dulu sama si Beb. Ayo Beb ah.